Urang tuluikeun masalah materi pangaosan urang tentang wajib nafkah. Wajib nganapakahan si bapa ka anak di mana anakna miskin teu boga gawe. Dibalikeun deui atawa bapana nu miskin wajib anak nganapakahan kanu jadi bapa. Datang ke kudu dijual harta nu aya jangan apakahan bapak mun teu gawe aya dijual moal kabawa pae ieu kabeh. Tukene bapakna aya dijualin jual tanahna jangan apakahan anak. Sanajan berbeda agama, urusan apakah mah tetep bae berjalan sebab eta mah urusan kemanusiaan. Kemudian wajib kanu bisa usaha kudu usaha neangan jang napakah. Nganapakahan diri ulah ngarepotkeun ka batur. Urang kuli, urang ojek, urang kuli panggul, ngabeca, jadi kenik, kabelah dieuna dagang jeung sajaran. Kumaha lamun boga jang sakadar kacukupan dahar anak susah-susah nama ngan aya jang dahar mah wala tajibu lima likin kifayat itu wajib kamu jadi bapak nganapakahan anak da aya jang sakadar dahar mah kitu kene anak ka bapak susah-susah nama ngan jang sakadar dahar mah aya teu kawajiban si anak nganapakahan bapak. Kitu kene wajib nganapakahan kanu usaha anak susah ngan gawe pabrik bapak tu wajib nganapakahan dahar minum kan jadi anak lantaran anakna digawe atawa bapana digawe ngabas saya tetua anak wajib nganapakahan bapak sanajan susah lantaran bapak boga pagawean nu ngahasilkeun jang sakadar dahar diatur ku agama seperti itu. La tajib wa tajibu li fakirin gairil muktasibin jelema fakir beneran teu bisa usaha bisa usaha bae sapasakali beneran kizaidna lumpuh wajib ku bapakna dibere nafkah atawa bapana nu fakir tuluy teu usaha lumpuh deui anak wajib nganapakahan kamu jadi bapak atawa termasuk kana lumpuh keneh itu gering bapana fakir kemudian teu usaha turuk-turuk si bapana kegering dimarodin wajib anak nganapakahan bapak nu kegering terus ngapakahan sati-sati di samping dahar jeung minumna deui oge itu urusan katobibanana hayang dibawa ka mana kawajiban anak. Bah, kula dia ngogoler bae kurang puguh bae saminggu ye. Pengen ini. Gering bener apa mah gering. Bah, itu orang ka dokter. Tuku masih apa apa. Orang ka dieu mah kagelang mah obatna jore. Dah. Bagus-bagus aya enggak usah ada kasih lo. Mahal kok aja jutaan dah. Akhirnya mereka gelam, azan aing kegelam memberen wajah ada aja. Kalau tak anak dua gitu, ulang teting dibawa ke gelam, masya Allah. Saralan ke obatnya, obat darah tinggi diberi obat mah, aduh teberes kontras. Itu kewajiban gitu, atau anak, gering anak nates. Hidayat upaya jaba tebogana naon fakir terus gering kewajiban kolot ngurusan anak
bawa ke dokter urang samping dahar jeung minumna oge urusan-urusan kesehatan anak. Tah gitulah aturan agama. Ieu mun dipake ngareuna. Aya nu ngalayan tetanggana Pak, saminggu teu kadeuleuh gugung ya. Haji uncan ka dokter, ai anak. Lah, boga anak. Hitung boga anak berapa aya 12 mana. Kita anu ngalayan encan anu ngalayan jasa. Iya, tieu mah kumaha gangkeun anakna. Teu kaur ka di kantor teh anu di pasar teh adin saja bana masya Allah eta bapak gering anak teu kaburu ngurusan bapak ya Allah ya Rabbi eta lain saya tiga tanu sekarang itu bapak dikira berbakti nak kana jadi bapak tah etalah wajib kanu fakir teu bisa usaha wajib dinapakahan mun lumpuh atau budak atau edan nu kamari teh ijindul wajib kawalna amru sabir alal iktisab idza qadara alaih lamun anak fakir budak leutik ngan geus bisa digawe mah kaeta bapak wajib nojokeun anak supaya usaha abet kaharepna teu hese. Mun dimodalan teh mah dimodalan ku urang usaha tas ya usaha atuh nya ya atuh lamun teu usaha mah hararese nah ieu ku urang dijejeukeun atawa dibawa ku urang ka dulur urang boga material. Waalaikumsalam. Ieu teh ieu pugu anak ieu. Atuh pasantren teh sakola teh jaku fakir teh ieu mah ditikeun bae di dia supaya bisa kana ngitungan-ngitungan tenteng atuh hitungan-hitungan bata atuh ai bagus atuh alam dia teu bagus atuh batana tadinya habekeun eta terjoge taliti supaya jangan mandiri diruna pas kitu teh masya Allah diatur ku agama walil walihan musagir alal iktisab idza qadara alaih kusain jiku anu minggeus nyana bisa dahar ti hasil dirina hasil usaha dirina kumaha lamun ieu pausahaan anu haram aya oge nama bisa nyeunaan gitar di sisi mana aya pabrik gitar jadinya nama ngitungan bata teu bisa 1 2 3 4 5 asal tak 5 be 9 terus gitu bahasa mangga. Akan datang liwat sambil kita gede esek segena. Ya urut nasarua bae. Ngaringkel nah. Di situ bae tuh ngaruh ke sekolah. 5 genep 7 gitu. 5 9. Sekali ruwat beres urang dipecat. Apa dipecat atuh. Rugi tukang batu atuh. Eta rugi nu meuli. Saya bayi-bayi tak ngitung teh tedekeun bisa bae ngitung teh ase. Tapi pas menekan teu bisa disarua bae. Ngombalian apa? Ngombalian lah ase. Asal ngombalian kuduna ieu teh 50, jadina 90. Rugi supir. Tapi aya pabrik gitar, nyana bisa nyeunan gitar. Bisa ngahua, nyaon teh sia ngahua. Kalau baheula ngahua. Sekarang Jakarta naon dua dia umahuna nyeunaan gitar bisa haram pertama alatul lahwi atau ya nama lantaran hirupna di Karawang jadi nyeunaan kendang misalnya sapak dulu tak ulang jadi tak nyeunaan kos itu tak bisa nyeunaan kendang alatul lahwi itu haram atau nya cicing di Bandung ieu bisa nyeun nu kitu nan kadang-kadang bagaimana nak? Yang anda saja. Aduh, Gusti, awal lagi. Kalau tak lama eng berarti penyahuan kan kangarana. Isi banyak biola. Berarti sok berenang. Ayo langsung dia naon ngaranna.
Mana tahu nonton golek berarti kan. Aduh. Tak eta bisa nyen kos kitu mah haram tak digawe nu kos kitu teh haram. Lamun nya digawe di alat lali haram. Ku aya na sakitu hasilna dia tuh haram. Katanya sanajan bisa digawe ngahasilkeun duit teh leuwih ti dahar. Wajib bae kolot nganapakahan ka eta anak sanajan anak bisa digawe di paharaman model kos kitu sebab eta mah haram. Kita gugur kewajiban kolot tetep bae supaya rapi anak teh ulah ngadahar barang haram. Haram tah digawe di halatul lahu. Termasuk lamun di minuman keras haram. Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal haram. Jadi kesimpulanna lamun aya hiji anak digawe di tempat anu haram, haram hasilna. Anak haram hasilna berarti teu gugur kewajiban bapak nganapakahan ka anak sanajan anak mampu ngahasilkeun jang napaka dirina tina usaha haram. Elektronik mah teu haram sama kumaha ngagunakeunana teu mutlak. Nu mutlak haram alatul lahwi. Alatul lahwi mah alat khusus idopat alat kana lahwi idopat ditaksis. Jadi alat khusus paranti nang nineng. Itu bae dah ngomong jeung sia mah. Ajeng tantri mah lain deui lain kitu ngomongna. Aduh, eta aya idopat ka alatul lahwi. Alat didopatkeun ka lahwi, didopat ditaksis. Jadi berarti alat khusus pikeun nang nineng. Teu bisa digunakeun kalau salian nang nineng. Andai kata gitar digunakeun kurang pakai zikir mal bisa. Mal bisa da kumaha atuh ngagunakeunna tah. Piul teh nu kumaha aing nyorong ngaran teh nyorong pakai piul. Digunakeun pakai lain heuheuyan teu bisa. Suling digunakeun lain pakai heuheuyan teu bisa. Eta ngaranna alatul lahwi. Setiap alat nu digunakeun khusus pakai heuheuyan kos kadar itu eta ngaranna alatul lahwi. Haram tama. Ari kitu mah bangsa speaker ieu mah lain alatul lahwi lantaran ieu mah bisa digunakeun pakai ngaji. Ieu mah ngan sakadar muka biru shot ngagedekeun suara make alat lantaran geus darurat. Lamun urang teu make suara, teu make alat speaker, teu make alat sarua jeung neuk keluar kayu teu make golok. Teu bisa. Alat mah berarti kumaha makhlukna. Kumaha nu di alatanana geus hubungan alat jeung makhluk begitu eratna. Jadi berarti lamun ieu alat pengeras suara hubunganna jeung ceuli. Saeta teh aya urusan istimah. Geus kadengena kumaha ye ku urang? Kadengena ieu mah ye mun ieu alat digunakeun pake ngenekeun ngawih ku urang, nu kadenge ku urang suarana suara ngawih-ngawihna ge ngawih teh aya nu meunang. Ngawih teh anu halal, ngawih teh cek urang mah nyanyi ngawih atawa nyiir eta anu meunang. Meunang teh halal, mubah. Ngawih mubah. Aya anu haram ngawih teh. Nu mana nu mubah? Ngawih nu mubah. Jangan ku tulis ya, aing geus ngawih ya. Nu halal abeh nyararaos ya. Ya. Tolal badru alaina. Eta ngawih lain. Halal. Ngawih ya teh jeung lain. Eta ngawih teh aya nadaan. Aya nada ngawih teh aya rap kan aja. Aduh, Masya Allah. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Ya Assalamualaikum. Eta ngawih ngaranna. Mubah halal bahkan sunah. Ngawih siapa situ? Coba lamun kurang tadi lagukeun. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Ya Assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asya. Ya Assalamualaikum. Udah ngetres ya kadang. Eta kos kitu teh ngawih. Eta mah sunah halal sunah menurut aliran ilmu tasawuf ge nu kitu teh sunah bahkan.
Naon sebabna bisa narik-narik karena hati sehingga cinta orang tambah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya anu pikeun ngalasan ilmu alfiah. Wala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa. Eta di pondok kalau pakai gundang tadi guna tapi dangdutan tolong udah budak. Ini tidak alfiah. Itu tuh omah irama. Beres. Saya tetap mubah tak. Ini tadi mas sunnah hukumnya mubah tak. Fahilul ladzi kamat wa atazidun munirun majurun marfata. Nah, eta nu kitu mubah nyanyi. Anu haram. Nyanyi teh anu haram mah. Begadang jangan begadang. Aduh, udah kita kok mau nyaritakeun asmara mah haramna leuwih parah. Tuh, geus kanyahoan urang nu mana nu sunah, hayang ngaji mah nya urang tuh nu mana nu mubah, anu mana nu haram. Urang nyanyiikeun make bahasa urang tapi nyanyiikeun tentang perjuangan Kangjeng Nabi halal mubah. Nyanyikan kurang nu dijanjikeun teh perang Uhud, perang Badar pan dinyanyikeun teh ku ari mah teh disiirkeun. Teu naon mah. Atawa siiran-siiran anu mengarah kana ngabangkitkeun batin boh resep boh semangat boh sieun. Bismillah ngawitan ngadamel abdi siiran. Siapa teu bisa ibu kos kitu mah. Sebab lain diwikan begadang deh ya. Ayo kita bisa tak. Yang luka ditunda bangsa orang sujail akrot ya. Masya Allah. Eta siiran. Nunang teman nggak bahasa urang. Tapi nggak bangkitkan. Nah, model siiran-siiran gentur. Karangan mama loba bahasa Sundana. Nyaritakan rukun wudu, rukun sholat. Padahal mama itu tuh di Bandung teh aya siiran Sundana, mama Gempakri aya siiran Sundana. Eta menyaritakeun rukun salat atawa bapak kolot kula Abah Haji Agrat mau boga siiran tauhid. Eta ini bisa jilid terus 2 jilid ayat tata siiran tauhidna. Teu naon make bahasa Sunda. Pas itu tanya nih. Ada orang nyanyi ruan tapi nada. Kalau bacakan banyak kos itu ya. Eta urusan nyanyi. Nah, ini alat lahun. Alat khusus ikan lahun. Hari berubah speaker. Nunggu haramkan speaker. Dan pasti bisa ngaji. Dan lantaran ya anak saya tanya kul di speaker ya. Kun nabi takrif dan naon. Mantap. Jelas kebelah itu nanti tetap naik mal beres ngan cara resepna munazorohna teu nyaho lebah. Geus kulantaran teu nyaho lebah nu taslim padahal geus sabaraha kali nu ngaharapkeun speaker teh elewet dalilna tapi teu daekeun taslim berarti mah lain munazoroh kebelah itu nanti bisa mujadalah bisa mukabaro dosa hendak teu dilawanan ku ari mah kiai. Lah sabodo teh geus nyana-nyana urang-urang kumaha hidayah ti Gusti Allah bae. Lamun speaker diharamkan, golok bisa jadi haram. Mun golok speaker diharamkan, berarti kacamata ge haram. Eta alat mukabir. Lamun ieu alat mukabirus saur, lamun ieu mah kacamata alat mukabirun ningali. Mah ngobrol jeung siapa aing mah. Aduh, masyaallah. Panjang geus dongeng neteng maka ditu inget keur cerita. Permasalahan digawe di pabrik alatul hawi haram geus satu hasilna ge haram atawa urang jadi satpam di Jakarta jadi satpamna jadi satpam di dinya merekna aya wujud tirat non urut ijat urut ari di luar nama wujud na urut ijat ai di jerona urut-urut. Hanya jadi satpam na haram. Bos kitu teh eta. Bukan di tempat-tempat haram atau duit nanti. Andai kata anak digawe di nu kitu, bapak tetep wajib nganapakahan kade jadi anak lantaran haramat teu bisa ngajamin kana napakah dirina.
wa ilam lakul gai muktasibin lamun pengucapkan orang bahwa sifatkan gai muktasibiah surabian qadar alal kasabi walam yaktasib walam yakun kama zakarahu lamun tadi mahil tadi hiji jelema fakir kemudian teu bisa usaha kemudian muriang boh lumpuh atau gering biasa atau budak atau edan wajib dinapakahan kudu jadi kolotna mun anak teh mah warimah bukanna kumaha lamun aya jelema fakir kawasa nyana lamun usaha bisaeun teu pangadegna sehat tur teu muriang teu naon Zaid anak si Umar gagah waringkas teu lumpuh teu setruk teu gering mun usaha bisaeun jagagah ngan teu usaha doang fakir berusaha padahal gagal ini wajib dinapakahan apa itu kudu jadi kolot ini tadi mah ayah hiji anak susah kabeneran teu bisa usaha nu mantep teu bisa usaha teh lantaran diri negeri atawa lumpuh atawa manehanana teh kitu edan atawa budak leutik can mampu usaha eta mah wajib ku kolotna dinapakahan kuari mah aya jelema susah jasad hese dahar anu luar biasa ngan jelema nama gagah enak luar biasa kan nyahoan seterakna ya lamun nganggo sakinta tengah suatu pahara jasa sama jelema pahara jasa komo lamun rangda mah 2 kintal kiri kanan sakinta gagah jasa geus nah hasilnya nana teu muriang teu naon sehat muriang tegering teedan lain budak ngan susah ngan terek digawe mumul jasa wajib apa itu diberen apakah kuno jadi kolot aja bermasalah ya iya loba jasa di lembur ruang kok sadari loba jasa ya nah iya dia diatur fa aqwalun maka sababarakal ternyata ayat tilu kawal kehildi ahsanuha tajibu mutlaqan lil asli wal far kawal kahiji tetap bagus nama wajib diberi napakah baik mun anakna nu mumul model kitu bapak wajib nganapakahan mun bapak nu mumul model kitu anak wajib nganapakahan kanu jadi kolot wajib bae teh mah mun anak nu susah kolot wajib nganapakahan kado jadi anak lamun bapak nu susah anak wajib nganapakahan lu kanu jadi kolot nah make jeung wajib segala rupa padahal manyana mundur li annahu waqtahu lil insan ay kallifa qaribahu al kasaba mati sa'imali menurut pandangan agama mun anakna susah bari mumul bapakna aya gablek bapakna bapakna teh gablek asana Inggris eta nah bapakna gablek tanah aya warung aya ngan anakna mumul wajib bae bapak nganapakahan anak lantaran harta teh teu bakal dibawa balik ka kuburan harta moal dibawa balik ke kuburan jeung jore jasa cak pandangan agama bapana sakitu ayahna hartana kujana dicekelan bae anak terlantar jore jasa teh menurut agama atuh mantakna babarengan bae ja hakikat nama eta harta teh lain nu bapak nu Allah Subhanahu wa ta'ala keur ngaji mau bener oge bener salah ternyata kiai teh balik baik kai mah dipentak ku anak elah sia beda gawe kitu tah atawa ku ari mah bapak susah jasa beneran disaeun mun digawe mah kaki ngaringkuk bae aing ngarokok aya di Samsung waduh cek anak bapak atuh ulah di Samsung kalau bae kalau sayang hangit kalau mah
Atau hari dia paksakan dia bapak tadi gawe. Tetap aing ge sia boga mobil aya di sia motor aya di sia kergaga mainnya teh sama di samsu-samsu acan ka aing. Aduh, bapak parah. Dek, apa nama? Ayana sia teh ku sebab aya aing nyaho dia. Wah. Keur susah teh ngadalin di budak teh. Nah, tetep bae menurut agama sanajan kolotna gagah waringkas tedaet digawe padahal mampu lamun digawe jang sakadar dahar diri nama tapi janana mumul tedaet digawe anak wajib bae ngana patahan kanu jadi kolot antara naon harta moal dibawa balik ke kuburan nomor kahiji nomor kaduana jore amat anak nesugih bapak datang ka teu dibere dahar-dahar aca cak pandangan umum ge ambu tapi teu kira-kira ambu daya ambu anta ambu ya sih bahasa Melayu naon coba ambu ayo anta ngeunahan Sunda mah aya ambu segala nah ieu teh jore jasa cak pandangan umum teh jore jasa ieu anak mah boga toko anak boga mobil anak boga perusahaan tapi bapak hiji bae eta atau jeung emak datang ka teu bisa dinapakahan atas jang naon eta jore jasa tah anu mantap wajib bae anak ngadapakahan bapak sana bapak moal digawe datang balik ngaji ngeudaing moal digawe meukeun anak bae tungtung namanya nadi jawa ente anak nganapakan ente bisa pakai di jero imah nya teh kumaha biaya neangan udah mahal-mahal aduh neangan udah mahal-mahal aduh mesti jalan menurut itu karena iyalah masalah anu bergulir di urang matak temetkeun ngajina abe urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunya wal moal kebal hirup di alam dunia teh moal kebal jasa anak ieu loba ai kolot maka anak geus teu dicaritakeun tama loba jasa anu dedeh jeung nyaah ieu jang anak itu jangan mun dibeja mun urang ngadengekeun kolot teh itu meuli sawa jang anak ai itu jang anak lain jang sasaing mah geus teu padahal mah sawarna jang nyana ieu ngan tetep anak bae kat pake tatagenan tapi lamun anak mah ieu barang beuli cilok jang kolot geus teu mah ditawar deui jang kolot lain kolot ieu nah ade ge pahe sadari itu teh anak teh tadi cikupa mah teh asa ngomong saja tuh jang kolot mun kieu mah ngono jasa urang eje meuli sawa deui jang nabi ai geus cukup tapi pandeuleu bapak sugan be ai bapak aya deuleu-deuleueun mah kajenting kena tentrem ibadahna nyana mah teu meunang digaweun ka aing mah teh mengaku dong tak diakukeun jang bapak anu ngurusanana aya hasilna awas kabeh jang bapak deuk kumaha jang bapak bae geus sarang ka anak nu kos kitu teh sardo oh cenah oh geus kanyerian ka jeung buku wae taklana Masya Allah. Iyalah masalah nu bergulir di urang ge nya. Besi urang jadi bapak, besi urang jadi anak, pas urang keberan ngaji geus wari tinggal dipake bae. Anak terlantar, ulah datang ka terlantar, urang teh bapakna. Jore jasa, ulah cak Gusti Allah, cak masyarakat ge umum artina eta bapak sakitu sugihna anak meneh ese jasa ku korek repot dur pas bapak. Jang naon neuleuh umur moal kebal deui bapak mah ambean ge embun-embunan geus bau kuburan nu sabenerna mah tapi eta luar biasa berat teu jasa mere kanu jadi anak teh eta kolot teh ieu mah mere ge jang dahar ai itu mah mere jang hura-hura bapak ge deui ai sia ieu kamari bulan kamari ban ku aing dibere 10 juta ieu geus mere deui bae minta deui jang naon nyawa sorangan pan kula mah bergaul ai sia bergaul naon banggeus ulah nyawa pokona mah kula mah yang 10 juta deui lah teu kira ku aing nyawa ulah kudu nyelidik bapak mah mere ka kula jaya ieu ke ai heula ka sia bapak ku koret aja saya sebut koret ge heula waduh barang kagelam teh keur men sodok di gelam
Masya Allah, di Pasir Gadung ayah deh main sodok-sodokan, di lembur deh. Ya Allah, ya Rabbi. Baheula main sodok di Kuta di Grogol, lari di Gelang ayah, di Pasir Gadung ayah. Atuh kudu nama kulurah di eueuh-eueuh. Eta anu main ge lurah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aduh, pekerjaan kiai nyahoan bae, atuh lain nyawan aing diundang, nyalakeun. Naik mobil angkot dari BCD, jadi main bola sodok di Pasir Gadung. Innalillahi. Komo tama di Gelamang misalnya, Gelamang Parantina. Terus lamun di Gelam geus eueuh anu sok udang dibeting, asana tama disunamikeun ku Gusti Allah. Di Gelam, sakali deui sia nyaraho ka lembur Gelam. Cilok ge aya deui. Aduh, nganu Cilok mana main nama orang Cikupa. Tungtung nama kerja sama sama berarti. Saya cerita gua di mana saya tinggal sedih nabe orang lelembur keayaan kos itu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Jelema anu deus ka Allah pandalan nu kitu teh sedih saha nu sok maena saha nu ngayakeunana. Tungtung namangan bisa ngadoakeun ka Gusti Allah. Mudah-mudahan budak dibalikeun hatena dina teu bener jadi bener. Lantaran urang make kekerasan jeung kekuatan kuari mah hese jasa. Salah seutik polisi. Ulah-ulah naon Noel. Pajarna gebug bae. Geus hese jasa. Hukum teh geus eueuh bejang dakwah. Jang dakwah. Masya Allah. Urang nampiling anak laporan ke polisi, kurang kena sanksi deh, isi negara dan jadi naon. Kesadaran, kesitu bah tinggal, nyelenuk itu kagusti be balik, mun, aduh kan sepanjang jalan lo baca senu gitu. Bisa tinggal ulah kemana-mana ngadoa lantaran yang mana ambalah. Gaul kahiji, gaul kedua almarhum mutlaqon dilarang keras memberikan nafkah andai kata anak susah bapak sugih si anak mah teu gering teu setruk teu muriang mampuhun mun digawe gaul kedua mah ulah dibere ku bapana naon sebab listigna ihiti kasabihi anggeri lantaran nyamun boga kadaek makmul boga kadaek bisaeun sabenerna jang sakadar dahar lantarannya na bisaeun gawe jang sakadar dahar bapak ulah bakal mere kaju dari anak dan antep teulana diwarak wae saeta lantaran gagahnya atau bapana bisa gawe bisa gawe, tapi tidak gawe. Ya sekadar benagarakan tangan kan jadi anaknya, menta. Ulah diberi, geus ku anakna heulaman. Diwaraheun datang ka maneh lantaran bapak teh jag-jag waringkat. Mode bisaeun, macul ge bisaeun. Segala rupa bisaeun kene tapi eueuh kadaek doang. Na tetep bae ulah waka dibere keunakeun mandiri hirupna lantaran nyana dibere tanaga ku Gusti Allah teh digunakeun tanagana Allah tersepenpisan ka jelema anu dibere kasehatan kagagahan ajunya nana menta tak goreng jasa. Goreng jasa tak kai paminggu we ka dieu teh loba anu menta-menta dideuleuh sehat walafiat. Teu bagus, ulah mah mun teu bagus lah. Di pasar menta-menta, di jalan menta-menta. Ai kitu mah tadi Tangerang teh nusuk menta-menta, di dele kurang supuna bener-bener buntu. Leungeun ge buntu. Atawa boga penyakitan. Nah, eta mah wayahna urang karunya sakadar dahar mah teh beres. Hari ieu mah gagah kumisna boda deui. Kumisna gede, teman-temannya wah. Ieu betul bagus sama kos itu toko bagus. Menta-menta kos itu. Termasuk kiai ge cek ahli sufi mah kiai nusok proposal eta adalah kiai penghinaan terhadap dirina lantaran diberi ilmu nyana tapi nyana menta-menta kabat proposal telepon menta-menta ngaran menta-menta eta teh cek ahli tasawuf mah lain kiai Allah nukos kitu teh kiai dunia jadi ulama suka asupna Masya Allah ambalai atuh ulama suka
Dari ilmu ku Gusti Allah ulah sok menta. Hayu bae amalkeun ilmu. Urang praktekeun. Terus tak baru ka Gusti Allah urusan kos kitu. Teu kudu menta engke ge dikocorkeun ku Gusti Allah. Asal urang geus dipake karido ku Gusti Allah moal kata. Ulah sok kayak gede-gede segala boga majelis bagus, segala boga pesantren bagus. Ulah kudu hayang-hayang kos kitu geus bae bari ngaji. Efek digerakkan ku Gusti Allah. Aya nu mangbangunkeun majelis. Tinggal alhamdulillahirabbil alamin. Aya nu mangbangunkeun pesantren. Alhamdulillahirabbil. Aya nu mangbangunkeun masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya kudu menta-menta jeung proposal komo ka pemerintah mah. Lain ulama akhirat tapi ulama dunya ulama su. Mun dibahas jero teuing mah disuka we. Ieu kok kitu eta ikut dari menta-menta teu meunang nu boga ilmu. Nuboga gatanaga, nuboga wawasan, sehat dalam mana? Menta-menta dikutuk ku Gusti Allah nomor kedua alman ubat laban listiglaihi dikasabihi anggari mampu digawe, ulah teu digawe, mampu usaha, ulah teu usaha, wah ka dibere. Jadi sama kontroversi antara kaul kahiji, kaul kedua berlawanan. Cek tadi mah boleh bae secara mutlak, cek kedua mah ulah bae secara mutlak. Tinggal kaul katilu. Dari itu bisa ada yang kau kurang tinggal ngadengin doang yang mundutan baik. Kalau penting ada uduk aja nih rumah hubungan aja tukang uduk malu. Bazalifu tajibu li aslin la karin kawal katilu wajib nganapakahan kanu jadi bapak tapi teu kanu jadi anakna. Jadi nomor katilu mah ieu teh siga tengah. Kawal kahiji wajib bae nganapakahan reka bapak reka anak secara mutlak. Kawal kedua ulah secara mutlak. Kawal katilu mah tafsil. Lamun nu miskin bapak wajib anak kajen kukumah ge nganapakahan bapak bah. Ngabana kebakan napakahan bapak. Tapi lamun anak anu fakirna nu miskinna iya bapak tekudungan apakahan kadu jadi anak wah sama ngorak kene budak kene make jeung mumul ka bina-bina tuh gitu tetehnya cara nganapakahan di antara kaul nusirun panghebat nu mana tuh salisu awharu kaul katilu kaul azat iyalah didukung ku sababaraha dalil setelah tafsir urang nu katilu nu hebatna. Jadi kesimpulan anak kuari nu paling hebat teh andai kata aya anak susah ai jelema nama jag-jag waringkas dibere tanaga jeung kasehatan ngan teu daekeun digawe bapak ulah wa kamere kanu jadi anak heula wah supaya daekeun digawe beusi ka dituna engke teu daek digawe engke anak mah pan keluar deui merejal deui ai dihitung ke 17 ayeuna na ngaringkuk be sakumaha besok ngaringkuk teh sakara lain toko Bandung teh sok ngaringkuk be tuh saya nyarah bae pan kabayan segala eta kok kitu teh kabayan tuh dongeng loba jasa si kabayan mah insyaallah. Tapi lamun bapak kuari mah, lamun bapak nu susahna padahal jag-jag waringkas, tetep bae anak wajib bae nganapakahan ka bapak lantaran anak mah ayana sabab bapak. Ini sebenarnya diwarah-warah, ulah ge ngomongna diwarah bapak aing gua tambok. Jare amat ngomong ngawarah bapak. Anak, bapak ngawarah anak. Sedang bahasa bapak mah geun, gua ngolo ka dibere diwarah heula kenal, daekeun. Menekan jina sudahna diwarah. Bapak mah bahasa kitu pantes. Ai anak mah kan dia tadi bare-bare. Diwarah gua bapak aing. Nyawa coba datang ke mana tuh berapa boga bapak tidak digawe jasa kan jauh eta bahasa kitu tah. Jauh eta kos kitu tah. Mangga di urang mah kos kitu ngawarah bapak. Ai anak mung diwarah ku bapak, ai bapak warahkeun anak. Ai anak lah ngomong lah ngawarah ka bapak. Dia tibalik bahasa. Tibalik. Iyalah nya geus urang nu jelas sama kudu usaha. Ulah eureun salila urang beuki keneh sangu. Salila urang beuki keneh sangu mun daharna sangu keneh usaha kecuali mun daharna geus batu. Setu teu usaha, jangan lawan atuh, naon teu dahar, batu aing mah daharna.
siapa baik. Itu batunan di mana? Sisi jalan, badan demen. PU kehendaknya kota. Sajanya hasil korupsi ya, bukan diharan apa kuai. Orenganan PU mah geus leuwih ti heula ngadaran batu. Sarungkan gua di gitu. Aduh, masyaallah, Gusti. Nah gitu-gitu kurang lamun dagang, usaha nu bagus, ulah datang karena hasil tinu haram, lantaran hasil tina perdagangan nu haram, hasil tina digawe nu haram, hasil tina usaha nu haram, tinggal gugurkeun napaka mun anak ka menjadi bapak, tetep ambek haram mah teu dianggap. Dianggap mentak make kasokanan inget ka dongeng abah bae abah mah baheula sok ngadongengkeun sababaraha kali aya Cina di pasar Kemis dagangna dagang endog bae embungeun nya nama dagang kotok istiqomah endog bae nya nama geus batur nu dagang kotokna ikeun nu dagang kotok ge tah baheula mah geus bae kotok bae embungeun dagang bebek geus batur nu dagang bebek. Nah, tukang bebek ke embungeun dagang soang jadi ngarangki geus kapange di pasar teh solo tukang endog jeung tukang kotok solo sebab teu silih tukang kotok jeung tukang bebek solo tukang bebek jeung tukang soang solo ai kuari mah bebek dinyana kotok dinyana endog abong-abong boga modal tuh wae geus disebutna ge market super. Tarasi segala aya. Tarasi aya di dinya. Meakeun batu. Jeung teu meunang sliding-slidingan dina usaha mah kalau sok dongeng dina kitab da. Hiji jelema kakak adi ibadah bae ka Gusti Allah, magahan ngejah bae taduaan kakak adi. Ai praktek ka beladina lantaran ikhlas dan bagahan ngajina akal isu-isu bae aya orai mawa duit sadirham tah ada teu limana ke orai lumpah cokot ustad bari di itu namanya saudara ke isukna deui aya deui orai ka dieu mawa deui sadirham mau cukup tah nyana magahan ngejah jadi diberena ku orai gitulah kekawasan Allah subhanahu wa ta'ala nyana bertafakur be kakak adi duaan ya urang alhamdulillah aja sanajan murid ke urang bapana teu perhatian ge urang mah ikhlas ye tapi Allah maha kawasa ya orai nya urang cukup ya malah asal leuwih ti cukup ieu mah jadi dirham teh pan uang emas masyaallah 4 gram lalagan kan ieu sedengkeun gua di mah pan 400.000 jadi lamun opat kali opat sabaraha tuh aduh sapoena sakitu leuwih ti cukup cek cenah ieu urang dikiriman ku Allah melalui orang saminggu sabulan mulai kakana oke Serem orang pasti mawahan telepon inya na ye beren ye harta karun teh ditu. Kajen guku mah ge aya ye di kitu na ye loba jasa. Urang teang melu ka ditu yu ka puhuna. Jelema teh kok kitu bantah. Jelema teh kami kok kitu tah. Kok kitu urang dibere jadi bawahan teh pasti itu teh langsung ka bosna urang ka bosna bayu. Eta ulah kosok itu aya dihandap bae. Ini jadi anak dari tukang ukur tuh udah sok kayak wow jeung bos ngarangki jadina itu silih sliding cek adina ulah ka geus urang teh kieu bae dicukup urang ikhlaskeun bae lah geus aya-ayana bae tu dikiriman ieu geus alhamdulillah ku Gusti Allah lain gitu urang lamun terus ka puhuna mah di mana ieu nya pasti harta karun kajen gogo mah inget ka menteri golong aja ieu dengan harta karun bang menteri sih kos kitu jangan harta karun. Nih, kakakana tetap aing mah ieu pilingan yang kita yang gak itu sebab pasti no buat jasa jeung loba jasa. Urang aya dikiriman jadi kieu mah pan cukup jangkar doang. Ai ka ditu mah kapuhuna ku urang pan bisa nyugima, bisa meuli mobil, pan yuk bisa kawin deui enggak itu deui. Sakadina ulah. Ini ikhlas bae bisa diberikan Allah. Biasa tuh isi teh mah aing bae ka ditu. Begitu isuk nadit orang yang ada datang diintip punya nakam mana ilumpat na orang kursa terus dituturkan bener ayah anda pun tangkal cari
Golkar. Pada amat ieu. Waduh, bener ieu mah di dieu. Oh, oraina aya ngaringkel teh nu sok ngiriman teh di dinya teh. Ngaringkel bae. Salah ngaporai. Ngomong endeu ka mana sia? Caknya nate cakakana teh ngikula mah hayang nyaho ieu unggal poe dikiriman di mana teu ulah sok hayang nyahong geus bae sia mah aing diparentah ku Allah unggal poe ngiriman sia teh lantaran sia ikhlas cak orae teh ieu geus ulah kudu nyokotan ti dieu ieu mah geus nu aing cak orae lain nu aing teh dititah ngurusan ieu ku Gusti Allah lobana sabaraha teh cak ulah nyaritakeun lobana sia teh kapae moal beak ieu loba jasa ieu mah ieu diandap bentang caringin geus bongkar ge ku hudang deui bentang caringin bangun da dihudangkeun deui ku Yusuf Kala ieu tah emang kitu meureun dongengna tanggal caringin mah nya ngan ora joreja asa paneta nyantok pan ora ieu cek sakarang ngaranna cek kakana dan teu kula mah aya nyawa bae lah sia lain aya nyawanya nu cokotnya aya nyaho ceknya nanti jangan cari cokot bahaya siap bahaya bertarung cek kakana penting mah hasil bahaya tak ulah cek orete dikiriman aing teh ieu dikiriman ku Gusti Allah teh teu samarangan mun sia tambah ikhlas aing ngiriman deui ka ditu ja aing teh ieu teh gadekeun ku Gusti Allah kuari mah kakarak sadirhamna sebab ikhlas ya seutik kalau mau ikhlas yang gede ku aing dikiriman mah di dua dirham lamun sia ikhlas jasa kakarak dibikeun kabeh lantaran ieu mah aing menguji keikhlasan sia ku Gusti Allah akara sadirham doang tingkatkeun da ikhlas sia teu bisa cekakan angel ka sugih ayeuna mau ka monggol kakana teh kadinya gelut jeung orae jak iket aku jiut teh ulu orae beunsurul marah orae lantaran orae sancak gede sedop tinggal adina bae kakak balik ke mana teknya ieu kakak aduh kapangi di tangan-tangan walaupun beringin di ka mana sia cak orai teh kula mah dek yang kakak sia sia geus pae kunaon tuh dipaehan bohongan ngalawan ka aing emang kunaon nyana ayangeun ieu ayangeun harta nu ku Allah dititipkeun ka aing nah kulantaran maksa atau otomatis aing teh teu bisa ngalepaskeun lantaran ku Gusti Allah titah di kitu nan garangar dirasa tah bae pokona mah kudu dijaga bener-bener tah bae nu kadinya kudu dilawan akhirnya pasti itu tah eta kunaon bun cunur ieu ku kakak dia palu ulu aing bun cunur tah gara-gara mah eta tuh kula mah ampura bae sia aing moal naon ora ge moal naon orang itu mau naon, ya bawa kan ditugus ya di bambu, dikubur. Tadi nanti kiamat, ya nasib kakak datang deh orang, hadir hample, kerai, ulah kamu mana lah ngobrol lah. Itu orang itu tim sukses kan berarti kan. Siapa can paham kena beri jelas kan bego aing aduh majero-jero aing ngejelaskeun nu gimana aing mah dina kitab sia awas ya pacar Golkar itu aing ngan aya persamaan doang cek adina teh kula ieu sabarang kehilangan kakak kula teu bisa diterus cak ore teh kehilangan kakak aing geus sarua bae aing inget aing ieu kasia aing karunya lantaran kasia teh kapan kehilangan kakak aing gede jeung nyaah kasia aing emang sekarunya cek orek ka sekarunya sebab dia kehilangan kakak tapi aing ngaca cek nya bun sunur gede jasa aing gereget kakak kasia cek adi emang sok ngaca ulah ngomong aja orek di kaca orek kana aing ngomong teh bun sunur ngomong cek kana tah, ayo kita cakap teh, mes ieu mah tingkatkeun deui cak orai. Pokona asal ditingkatkeun ikhlas ya, aing pasti dikiriman deui. Kiriman nu leuwih gede deui cek Gusti Allah, tambahan meureunnan. Heges. Ih, si orai ngeunna mah kumagahan ngaji bae. Saya teh orenganan eta siloka dongeng wali dina kitab kos kitu teh siloka. Ai asli mah kuari. Ayo magahan ngaji bae. Ayo bae sih ikhlas. Udah sok kayaknya ho kapuhuna kadi.
segala jadi tim sukses, segala kiai, segala proposal. Saya keur ngadeukeutan orang. Kiai lamun ka pamarentah berarti kiai keur ngadeukeutan peurah orai. Asal geus dicop ku peurah orai, ngagoler kiai. Ngagoler, mantak kitu di ditu geus ngagaloler kiai, di kulon ngagoler, di wetan ngagoler. Makanan modal segala. Padahal aja tingkatkeun ilat eta teh hakikat kabeh ku Gusti Allah dikiriman saha jelema nu maca Al-Qur'an ngahartikeun ka Al-Qur'an ngembangkeun Al-Qur'an dijamin ku aing teh Gusti Allah dijamin hayang meuli kapal udara ge ku aing teh dijamin sia Gusti hayang sia ngarasakeun naon kitu ngaranna naik kapal dibere ku aing sia minimal kapal nu di kamar sia we heula tumpakan tuh ya panjang kalau mau disurahkeun mah kitu jana gitulah dagang ge sarua lamun urang keur dagang ulah sok nyaho ka puhuna urang masuk inti teh bosna di mana ieu bosna di mana ieu saya nyaho ka bosna ditoktok atuh ku bos ditoktok ku pegawai kos kotok tunggu nama ka bos datang teh nyana ngagoleh teh dipake saya udah sok make sliding tackle kos itu kalem-kalem aja ge wayah naik ye wayah dengan sendiri nah komok nu magahan ngaji mah tingkatkeun ikhlasna sesuai jeung ikhlasna bakal dibere imma langsung di dunia wa imma jaga engke di yaumul kiamat di akhirat ulah osokna deukeutan orai lantaran peurah kata didu sanajan tangkal caringin lobah duitna ngan nu ngageugeuhna orai asal geus sedok ku orai atawa di cakik ku orai dipasok asal kena peurah orai ngagoler kajen hukuman ngatak kiai Golkar mah kena peurah peurah zaman ye tuh ieu dongeng sama saya sana kos gitu jadi tanun dak arang geus asal nu ka Golkar bae padina santina 100 tinggal 10 himah eueuh ti kiaina lantaran tadi namagahan 100 kuari jadi 10 teng baralik bae lah kesel mama mama tegang ngojek eta teh berarti kena peurah orai Golkar ya Katu menang sliding-slidingan tentrem bae lantaran geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu